Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Capruh, carita pusing teu paruguh. Capru, cerita pusing teparugu. Di video ayeuna urang hayang ngebahas jelema anu purah ngomongkeun jelema, termasuk urang gitu. Urang sarua jelema, lain sabangsaning sasatoan, lain sabangsaning tetangkalan lain. Tapi saat ngabahas jelema-jelema anu purah ngomongkeun jelema, urang kembali di video sebelumna anu Capruh episode 2 anu bintang tamuna Angga Gulali ya. Nah, urang ngajak Angga Gulali aya di konten Capruh. Pertama, urang lain maksud underestimate kekurangan si eta. Tapi poin pertama, si Angga nya apalah kekuranganna gitu, tapi dengan kekurangan sakitu si Angga Gulali bisa memberikan dampak positif jeung lingkungan jeung warga. Najan saukur micin sampah. Nya saukur micin sampah tapi dampakna loba. Lingkungan jadi bersih. Nah alasan orang teh eta si Angga ge anu boga kekurangan bisa mere dampak positif ka warga ka lingkungan. Nah urang anu sehat walafiat boga akal sehat teu bisa. Eta poin penting nama. Jadi lain maksud urang nganalisis si Angga lainnya. Eta poin penting nama, oke? Nah ayeuna urang hayang ngebahas jelema anu purah ngomongkeun jelema termasuk urang. Urangnya beuki ting kunaha lain cita-cita lain mah beuki wae ngomongkeun jelema teh. Ayeuna ketika hiji jelema ngarantau ka kota gawe. Sataun lah gawe misalkan. Balik ka lembur. Ngalewat lah gitu kata tetangga. Misalkan teh marana Idin nya. Aidin. Uwi geuningan tomben. Alhamdulillah, Bu. Cenah mampir dulu, mangga gitu. Tapi ketika si Idin eta geus ngalewat, cetuk tetangga nu ngomong, nu keriungan eta nu ngomong. Gawe geus sataun, teu kabeli-beli motor acan jelema teh. Ni hayang budak teh. Oke. Indit di ka Bandung 1 tahun kemudian balik di Kalembur, mau motor. Eta si Idin. Karena kan beli motor, karena gawe sakitu geus meuli motor cek urang mah kolot we heula. Tah, kayangan jelema-jelema teh kumaha ya? Tah eta nu jadi maksudna mah. Lingkungan oge loba ayeuna. Modelkeun tetangga-tetangga anu panasan. Tetangga ieu hayang, tetangga ieu meuli barang hayang. Tetangga ieu meuli barang hayang. Teu kudu kitu sebenarnya mah hirup mah. Teu kudu kitu. Jalma aya tetangga meuli kulkas, hayang meuli kulkas. Teu boga kulkas kitu nanaon. Da urang ge apal orang lembur mah eusi kulkasna Ciherang hungkul. Apal urang ge da urang ge ngalaman soalna indung urang ge sarua boga kulkas. Geus sabaraha kali bogakan kulkas eusina teh Ciherang hungkul. Rajin aya tomat, rajin aya endog digoreng geus beku. Tanyakeun ka kolot, ieu endog ngiraha? Nu tahun 1833 paingan beku atuh. Jadi geus itu. Nah jelema teh kudu panasan gitu. Nah jelema teh kudu ngomongkeun batur. Di tangkringan sarua. Keur nongkrong ya barudak. Ngalewat. Aya jelema ka meja teh dikancingkeun make headset warnet. Apa headset warnet? Tah nu kieu headset warnet. Motorna Supra. Sebenarnya teh jadi masalah eta aksi eta make headset warnet kan. Hayang we kitu. Lambe teh ngomen keur nangring jalma SMP lalaki mau awewe bogohan ngalewat teu masalah sih. Nu jadi masalah si budak eta ngalewatan jelema-jelema nu umurna geus 20 25 eta masalahna. 20 25 eta can baru kabogoh can rumah tangga teuing lamun misalkeun hasrat jomblona tarik jadi hayang ngomen teuing mun kitu. Jadi sebenarnya mah naonnya pertanyaan teh ngomongkeun jelema paling babari
ngomongkeun jelema paling babar eta kaalusan eta kagorengan. Pampang nama mun kagorengan eta jelema pasti mun kagorengan pasti eta nyebarna teh luas gitu tah. Aslina. Aya awewe cicingan dulu kawin, orang si eta mah hamil di luar nikah. Padahal mah kan teu kitu. Teu gitu maksudna. Aya jelema, misalkan aya tetangga kan ngechat imah. Hei, itu anak Mamang Busri mana kan? Eta Mang Busri ngawinkeun meureun nya. Mun geus dialusan eta imahna geus dichat. Teu kitu padahal mah. Jelema anu ngechat imah teu kabeh kajat. Da ketika chat imah geus peuleuk, pirah ku luar tangkal. Di chat deui meureun bisa alus teh nya. Jadi gampang nyimpulkeun tanpa apal situasi nu sebenarnya. Teuing tah jelema nya. Termasuk urang-urangnya jujur babari ngomongkeun jelema teh, hayang wae gitu ngomongkeun jelema teh. Naha gitu. Teuing ieu aya jati diri teu apal. Celetuk ngomong, celetuk ngomong, celetuk ngomong. Babari lah pokoknya mah. Tapi eta urang teh keresahan urang teh eta. Di lingkungan teh loba pisan gitu jelema-jelema anu siling panas. Maksudna siling panas teh nya eta. Batur meuli ieu urang hayang. Batur meuli ieu urang hayang. Tapi urang mah teu lain termasuk ka jalma eta gitu kan urang nu dipika bingung teh ka jalma-jalma anu panasan eta. Contohna ayeuna nanya, nya eta lah nu tadi disebutkeun ku urang. Hayang ieu. Tapi da urang si eta boga barang, tapi urang teu boga barang anu dikaboga ku si eta. Da teu naon hirup mah mana-mana wae. Alhamdulillah. Jadi garis besar nama naon hesena hirup saaya-aya. Eta sebenarnya mah sih nu dibika bingung teh kurang teh. Tempal mah aya mun misalkan nangkring pasti eta ngomongkeun jelema. Nangkring jeung kolot, nangkring jeung budak, nangkring jeung saha wae. Sok aya paribahasa teh. Misalkan ayeuna mun misalkan dina barudak lah gitu. Keur nangkring balik ti heula, anjing si eta mah jam sekieu geus balik. Padahal mah sana naon, balik ti heula oge. Nya. Resah gitu. Tapi keresahan tapi urang oge pelaku gitu. Sebagai nusuk ngomongkeun si eta-eta teh. Pampang nama nu kalaman ku urang teh nya. Tapi segala faktor sih ngomongkeun jelema teh bisa. Kalau dudanya kru ya haus bos. Ayeuna pengalaman kurang aya baru salah sahiji barudak misalkan aya nu kawin tah si jalma eta teh jalma anu kesebut cicingan tiba-tiba si eta datang nyamperkeun barudak ngobrol biasa nongkrong cetuk manehna ngomong ke tanggal sanu kumpulnya di imah urang insyaallah urang nikah ke poe anu indita si jalma eta. Terus ini si jalma eta celetuk aya nu ngomong, eta mah si eta mah ari keur bujangan tara ulin, bagian kawin ayeuna datang ka barudak. Kitu we jeung kitu lampana teh. Ayeuna ketika si eta teh nyampeurkeun, ketika si eta teh ngondang. Celetuk pasti ngomong. Eta teh leutik teh ulin jeung aing si eta teh bebarengan jeung aing. Ayeuna kawin teu bahasa ondangan. Jadi kudu kumaha gitu jelema teh. Tapi nu bisa sempurna di mata jelema masih eka gorengan, eka alusan, nu bisa sempurna. Jadi inti permasalahan mah nah belut jakunan. Ting. Nah. Tapi dah mungkin bisa dirasakan ku kabeh jalma ngomongkan jelema teh paling ngeunaheun gitu jujur pampang nama orang sok hayang nyeletuk modelkeun ka jelema-jelema anu buukna koneng buntu di behel lalaki pampang nanya orang tidak mempermasalahkan si eta buuk koneng atau behel masalahna nyemeun si eta ningali kiblat passionna ka Korea itu meureun nya buuk koneng behalnya dai modelkeun
orang-orang Korea mah kahiji bodas, ganteng. Tapi nu jadi masalahna ketika anu bu koneng untuk dibehel beutna hinyai. Jadi kesana teh eta sia eta raraina teh jiga dampal suku di dia Drogba. Apal tah mun misalkan apal bola tinggal di dampal suku di dia Drogba juga gitu. Teu masalahkeun passionna sebenarnya mah teu mempermasalahkeun eta. Cuman hayang we nyeletuk. Tungtungna mah kan jadi ngomongkeun jelema. Sebenarnya mah embung gitu kan. Ganjil we gitu ditinggalina euy. Resah gitu euy. Geus we lah. Nu saaya-aya wae gitu hirup. Ya. Teu kudu glamor, teu kudu glowing oge sih. Nya geus we kieu-kieuna hirup mah. Boga duit 15.000. Nya geus meuli jarum coklat tong hayang mabro esbes. Kajen oga busan mah. Nu penting mah urang teu nambah-nambah pikiran. 15.000 hayang mabro esbes mah da eueuh atuh. Aya ge mabro esbes nu kretek. Eta ge bari can diproduksi. Pampang nama orang sok nonnya sok resah teh ka modelkeun jelema-jelema remaja anu tanggung lah masih SMA gitu. Anu ketika ningali babaturanna make baju ieu, make jaket ieu hayang. Kakolotna. Hayang sagala tapi kedul usaha. Da make baju biasa gitu naon. Aya babaturanna make baju Adidas hayang. Aya babaturanna make baju Supreme hayang. Teu kudu kitu, teu kudu teu make brand eta gitu naon. Sugan ayana ketika maneh maot ditanya ku malaikat, "Kamu waktu di dunia pakai brand apa?" Henteu kapanan. Sugan anu make brand Adidas nyase di neraka henteu. Moal. Sugan aya nu bajuna teu bermerek nerakana di lantai hiji moal. Make baju kieu biasa urang tuh. Make baju naon ieu teh apa? Teu naon urang ge hirup ya. Bisa kena ngahirup oksigen. Sapopoe make sendal capit urang mah. Beungket digulung. Pernah teh digulung ku tetangga. Pada ngomongkeun. Pernah. Jadi sebenarnya mah baju mah nu penting nyaman. Ek bahan naon ge asal tong bahan piributeun. Eta nu ulah mah nyaman keur urang. Geus sakitu teu kudu mahal-mahal. Bener tuh? Ya. Geus sakitu. Di video ini mungkin untuk sampai di sini dan jangan lupa subscribe, like, comment, share ke tiap imah-imah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.